Para mitra sadaya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Ieu carios nyambung judulna Cipanon Indung karangan Kileksa, ayeuna nincak bagian ka-18. Atuka mitra sadaya nu sami-sami ngadangukeun dongeng, aya nu naroskeun ka Mang Jaya, ari sareureuh budak jam sabaraha cenah kitu. Kitu nya para wargi. Janten sareureuh budak teh kirang langkung jam 8 wengi kitu tah. Jadi upami barudak para mitra sadaya jam 8 can sarare gitu, geura sare isina sare jadi jam 8 ay budak ayeuna wan ka tengah peuting ye. Si kene nyaring da eta atuh di payunan HP bae gitu ya. Ay budak baheula pada teu aya atuh geus sareureum budak geura sarare barudak cenah kitu nya. Kitu. Tah eta namina sareureum budak. Aya sareureum kolot engke antosan dina waktosna para mitra. Ai sareureum budak mah jam 7 wengi kirang langkung. Dugi ka jam 7 nya jam 7 langkung lah antara eta lah para mitra, antara eta. Jadi sareureum budak namina para mitra antara nya eta sareureum budak jam 8 wengi antara jam 7-8 gitu nya. Kitu para mitra jam 8 langkung sakedik wengi. Mangga dongeng Cipanon Indung karangan Kileksa dina bagian ka-18 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya nuju ngahanca carios nyambung judulna Cipanon Indung. Ayeuna urang teraskeun dina bagian ka-18. Para mitra kaum dangu, kasugri kaum dangu sadaya Mang Jaya ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan urang salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur wae carek dina mang dongengkeun ieu dongeng kirang nyugemakeun hapunten para mitra. Mangga wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna nyaeta Cipanon Indung. Upami teu lepat dongeng nalika urang paturai teh Rojali laporan ka pakulisi yen ka imahna kadatangan ku anu ngaran Ilijeng. Saya jadi para mitra Ilijeng Suha. Mangga urang lajengkeun para wargi sadaya. Kumaha tindakan Bapak Kulisi harita? Mangga urang sami-sami Bandungan wae wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, harita teh para wargi sadaya Kulisi tuluy nanya ka Rojali. Iraha teh Jang? Nanyaan atawa bisi nyalahan kitu ta Mang mah? Kamari tengah dinten sumpingna teh Pak Kulisi sareng leres sareng teu nama. Abdi mah kirang terang margi teu apal sahari ili sareng Suha teh pami Bapak Palai Uningan mah langkung saya tepanganeut pun ini. Nya ade kitu ge atuh. Tang tuku mang rek ditepungan kan ini ujang. Kulisi mere putusan kabalarea yen eta babadamian rek ditunda heula sakedeung. Sabab rek nyelang nepungan mausih pikeun nanyakeun urusan semah nu duaan teh. Tapi para sesepuh sejen usul yen rek milu nepungan ka mausih. Akhirna mah bring ngajugjug ka imah mausih Rojali dibarengan ku Kulisi lempang pangheulana. Barang jol ka imah mausih. Nyampak teh pribumi keur ngadaweung bari ngabulaeh nyeupah puguh we meni ngajenghok. Sabab kaget nempo jalma loba anu datang ka imahna bari ngiringkeun Rojali. Aya naon ieu teh Pak Ici meni ngaleut ka imah nini. Palang siang si Rojali tas ngalakukeun teu puguh uni meureun. Meni ngabring ka darieu. Ceuk mausih bari neuteup ka Kulisi. Nu harita kakarek jol reg Kulisi eureun pok nyarita sopanaker. Nini, mugi teu janten rengat gali, reh nasim kuring sapara kanca ngahaja nepangan ka dieu. Aya peryogi ka nini nanging ulah reuwas, da teu aya maksad nu matak reuwas. Sakadar bade tumaros wungkul. Nya mangga atuh ari kitu mah, mangga atuh calik dilebet Pak Ici. Mausih pindah diukna sup Kulisi jeung Rojali katepas. Dituturkeun ku sawatara jalma nu hayang nyaksian. Nu sejen narangtung diburuan da imah mausih teh leutik moal cukup mun kudu ngasupkeun jalma sakitu lobana. Aya naon ieu teh Pak Ici meuni rareuwas. Sabab diulah-ulah ge nini mah tetep we reuwas da puguh kadatangan tamu tumorojog tanpa larapan. Kieu nini. Tadi teh Jang Rojali cacarita ka sim kuring.
Yen kamari aya tamu duaan cenah ka dieu. Nah leres atana pinten ini? Kulisi ngamimitian tumanya, panon mencerong ka Mausi. Ih, sumuhun teu lepat, Pak Ici. Kamari teh aya tamu duaan nyatana Majang Ili jeung Jang Suha. Ngahaja cenah bade nepangan pun anak cenah nangi. Da puguh teu arai teu aya pan di dieu teh atuh nyamaruli deui we da teu lami di dieuna teh. Oh, jadi kitunya. Naon wae nu diobrolkeun ku eta dua jalma teh, Nini? Kulisi panasaran hayang nyaho kana obrol-obrolanana. Susuganan aya gunana keur maluruh eta dua bangsat. Mausih teu panjang mikir, derek-dek nyaritak dicaritakeun kabeh. Teh nu kaliwat kulisi ngabandungan kalayan Daria, bari teu boleh gogodeg atawa kumecrek. Sanggeus Mausih rengse cacarita pok de kulisi nanya. Ari bungkusan kago bisarmi tos dibuka tawat acan ini? Teu acan sabab nini teh inget wae kana amanatna yen bungkusan teh kudu ditepikeun ka Nyi Sarmi cenah kitu. Janten emak teh moal cidra kana amanat sabab dititipan barang teh berat. Kudu tepi kanu hakna kalayan ulah aya nu kurang atawa ruksak tah kitu Pak Ici. Da bade naon atuh? Upami nini teu kaabotan kitu ge nya. Eta bungkusan saya dibuka we ayeuna. Sim kuring hoyong terang naha naon lebetna. Sabab peuting tadi aya kajadian nu mata kaget. Haji Bana jeung kuring kapalingan barang-barang nu jadi korban nyatana duit jeung emas. Da ayeuna oge sim kuring rek maluruh bangsatna sarta sim kuring curiga ka Ili jeung Suha. Ceuk kulisi bangun asa-asa teu wani ari maksama. Sumuhun Pak Ici nini oge uninga yen wengi tadi teh aya kagarongan. Atuh sajabana ti kitu teh. Nini oge terang yen Ili jeung Suha teh buronan. Tapi ari kana amanatna mah nini teh teu wantun ngaganggu bising dosa. Keun bae urang tepikeun kanu bohagakna. Rek kitu rek ieu ge kumaha engke we. Jang Ici. Nyari gitu mah teh sawios-wios. Sim kuring moal tiasa maksa. Tapi kumaha upami naroskeun amanat bisarmi naha kawidian? Ih, tangtos we Pak Ici da moal aya rugelna upami bade ka Bandung mah pilari we jalan Sunda. Teu tebih cenah ti parapatan kareta api. Hartos nama caket pintu kareta pun anak teh. Dupi di ditu nampat di Den Sugana. Bumina sisi jalan moal sesah milari tak itu Pak Ici. Cek Mausih tatagna keur teu asa-asa nerangkeunana. Nuhun atuh Nini, keun ke mah mansal saya bade ka Bandung. Ayeuna mah permios heula sim kuring bade badanten sareng sesepuh sanesna. Nuhun kana katerangan nu dipasikeun ka Nini, ku Nini. Kulisi terus amitan bring sarerea baralik deui ka balai desa rek neruskeun babadamian Ari Rojali jeung Mausih harita teh ngahalangan ngaharuleng bangun bingung lila-lila Mausih nanya ka incuna. Ujang nini mah reuas jeung paur naha moal naon-naon kitu jeung deui naon sababna ujang make bebeja ka Pak Ici. Udah, mana naon ini sebab urang mah ngabantu ka pamarentah dina raragane waktu jahat nini tadi teh Pak Ici ngariung di desa ngabadamikeun bangsat Ari Ili jeung Suha teh kasebut ngaranna. Kulantaran kitu abdi teh inggis bisi urang disangka saengko jeung bangsat nini tak kitu. Ceuk Rojali capetangna keur jiga kolot teh ngomongna teh. Nya kajeun ari moal naon-naon mah atuh. Tapi kumaha perkara bungkusan keur inung hidup teh. Na moal matak naon-naon kitu ujang. Moal meureun ini da Pak Ici gen teu maksa sangka dibuka. Eta mah engke we urang buka payun mah ngarah lugina, jawab Rojali. Syukur atuh ari kitu mah. Saterusna para wargi sadaya. Mausih ngobrol harita teh. Anu lain-lain jeung incuna nu dicaritakeun teu anger. Sakapeung perkara Bisarmi jeung Karta, sakapeung perkara Suha jeung Ili. Malah mah ngeunaan kajadian peuting tadi oge diobrolkeun ku Rojali. Sabab manehna nyaho meunang beja ti kolot-kolot nu ngarobrol. Ari balai desa harita teh para mitra kulisi keurame bareng badami jeung babaturanana di balai desa. Parebut pamadegan sarta ngabademikeun lengkah saterusna dina raraga maluruh dua bangsat. Sabab parebut catur perang carita radalila akhirna sarerea satuju rek nurut kana nasehat Haji Bana. Para sadarek sadaya ayeuna mah kieu we atunya perkara Suha jeung Ili nu kungsi nyemah ka Mang Usih urang laporkeun kan wajib. Ngan di sagigireun teh eta urang sorangan kudu milu maluruh ka Bandung. Susuganan meunang lacak nu pasti pikeun ngabantu nu wajib.
Kan ayeuna kudu pasti heula naha reksahan nu ini ka Bandung. Cek kulisi ka sararea. Sakantenane Pak Iji sareng Pak Haji atuh ngarapuguh, Pak RT usul. Ai pikeun kuring mah tangtu ini tapi kumaha Pak Haji? Hayu tunggu ke kuring ge bakal ini penasaran lah. Hayang neangan si Suha jeung si Ili. Kamana mantokna teh nya? Nanya kitu ka Bandung. Jawab Haji Bana tegas. Ujug-ujugnya ngeupan badi titah ka Bandung teh. Nya nuhun atuh Pak Haji, tah ayeuna mah urang ngatur waktuna bae. Nah iraha nu hade, sabab ari ayeuna mah geus jelas moal bisa, kuring kudu laporan ka kacamatan ngarah ieu beja kanyahoan kun wajib. Kulisi nanya deui ka Haji Bana. Kuring ge moal bisa ayeuna sabab lobahan capagawean di kebon. Paling bisa ge engke atuh Pageto. Jawab Haji Bana bangun handeueul. Lila teuing Pageto mah atuh bisi telat kumaha mun isukane pas sore. Sangkan isukna bisa isuk-isuk maluruh ka kota Bandung. Oh nya satuju atulah. Hayu isukan oge. Geus rempug mah riungan dibubarkeun. Haji Bana balik ka imah narurusuhan rek ngarengsekeun heula pagaweanana. Sedengkeun kulisi tuluy indit ka kacamatan. Rek laporan kan wajib. Ngeunaan Ili jeung Suha anu kungsi nganjang ka imah mausih teh. Sabab hal ieu teh saeutikna bakal nambahan informasi. Deuh para mitra. Informasi katerangan informasi. Pikeun anu wajib dina raraga maluruh bangsat. Isukna pas sore Haji Bana jeung kulisi miang ka Bandung. Muru ngenong ka alo Haji Bana. Nyaeta nu aya di babakan Sumedang, kulisi jeung Haji Bana sadia biaya sacukupna lantaran bisi kudu terus-terusan nuturkeun dua bangsat nu keur dipaluruh ayeuna. Para mitra kaum dangu, cag urang tuna heula kaayaan Haji Bana jeung kulisi desa. Kitu deui Mausih jeung Rojali ayeuna kacaturkeun Ili jeung Suha. Sanggeus hasil maling duit jeung perhiasan duanana langsung muru ka guha batu nu aya di Ponclot Pasir. Sadatangna ka eta tempat tuluy milang hasil usahana teteh lamu cekil duit ampir 100.000 sedengkeun perhiasan tina emas ampir 30 gram. Hasil lain urang teh euy. Aduh, duit loba, emas loba. Najan teh usaha sabulan ge cukup keur dahar mah. Bagja euy. Untung ya, ceuk Ili bari marah mai. Huntuna ngaborelak bodas katojok ku cahaya lampu dina lilin. Suha ge bungaheun kop kana pakean paranti di kota. Untung li lah. Tetela kudu daek ripuh heula euy naon ge. Tapi urang teh ulah kajongjonan kudu buru-buru nyingkat di dieu. Sabab lamun matuh di dieu bahaya ye. Bisi kapanggih ku tukang alalau kala manuk ke. Malah mun teu capek mah ayeuna keneh urang ka Bandung. Terus manehna disalin ku baju nu paragi ka Bandung. Memang bener kudu init ayeuna keneh ka kota. Jeung rek nanahaon cicing we di dieu otak-matak cilaka. Boga duit loba ge hartina moal bisa dibelikeun. Alah di dieu mah moal bisa dipake ngahrewan anu denok atuh. Aduh, mending ka Bandung loba duit mah urang sedang senang. Yo ah. Beres pokona mah euy. Sok beresan duit jeung pakarang, asupkeun kabeh kana koper. Teu kudu mikiran kacape we pokona mah asal selamat we lah. Sanggeus rengse ngentepan barang-barang bra duanana laleumpang deui ningalkeun guha panyumputan teh. Ili jeung Suha ngajugjug ka Bandung muru pamonokan nu di kota, poekna peuting teu matak jadi halangan. Ari sabab duanana geus tuman lumampah dina kaayaan kitu. Mangsa 5 tahun geus cukup pikeun ngagembleng dirina. Pikeun jadi jalma nu kuat jeung gede wawanen sarta tara eleh ku atah-atah. Teu jajerih ku pati, teu sieun ku pae. Gancangna carita Ili jeung Suha geus tarpi deui ka Bandung. Malah mah geus lila para mitra reureuh di tempat pamonokanana. Sanggeus disalin baju kudu bersih jeung rapih, duanana arinit deui rek maruluh imah Suganda sabab keukeuh hayang tepung jeung bisarmi. Kira-kira wanci jam 8 isuk-isuk. Duanana geus anyog kanu dituju, harita keneh Suha nangtung deukeut kios rokok. Panon melong ka gedong-gedong nu ngajajar sisi jalan. Nyidik-nyidik susuganan aya bisarmi keur luntang-lantung tapi lebeng taya nemongan matak jengkel jeung gergeteun. Kumaha inalina rek ditanyakeun we ka unggal imah tah moal. Sabab moal pugu ari ukur ditempuan we mah bisi manehna tara kaluar deui. Ceuk Suha bari tuluy ngenyot ududna, haseup mulek ka luhur. Nya tanyakeun ka tukang rokok ari imah Sugana di mana kitu? Heuh nya. Sugana nu nyaeun lah. Harita keneh Suha ngadeuketan ka tukang rokok.
Tuluy nanyakeun kalayan sopan kabeneran pisan tukang rokok teh nyahueun. Malah harita keneh dituduhkeun imahna ditunjuk da memang geus deukeut ti dinya mah suha atoheun sanggeus nganuhunkeun tuluy nyamperkeun deui ka Ili. Nyaon teu ha? Di mana cenah? Tuh nu coklat nu dihareupeunna loba tangkal klengkeng. Itu tuh nu aya geuning tuh geuning aya nu bogana urang tanyakeun ieu. Suha geus teu sabar. Ikeala ulah waka. Sok rusuh ari maneh. Nanaon kudu make siasat euy. Ngarahasilna leuwih nyugemakeun. Sabab urang mah lain sakadar hayang tepung tapi aya maksud nu tangtu tak kitu. Ceuk Ili bari ngalungkeun kuntung rokona. Panon melong ka hiji imah nu harita dihareup aya sedan hejo keur dielapan ku hiji budak. Rek kumaha maksud maneh li? Nah rese teuing euy pira kadar nanyakeun. Ih ari maneh. Sok tara make siasat segala-gala ge kieu ha. Bari nepungan si Sarmi, kudu bari ngala duit. Carana urang nipu sakalian da moal tepung deui atuh. Yeuh, cing meuli kwitansi salamar. Sakalian jeung matereina. Ceuk Ili bari nunjuk ka kios rokok. Kunaon kwitansi ari maneh? Tong bawa omong cing meuli ari tuh ya duitna ya. Suha teu nema deui. Leos init ka kios nu tadi rek meuli kwitansi kabeneran aya gancang balik sok dibikeun ka Ili. Geus sayagi pulpen tarangna kerung jiga keur aya nu dipikiran. Nukang maneha, tongong rek dijeun meja tulis ku dewek. Kop rek kumaha lah. Suha malik nukangan ka Ili bari dongko. Teu talangke gutrut Ili nulis kwitansi unina teu kanyahoan ku Suha sabab teu diajak badami heula. Geus ah. Ayeuna urang tanyakeun kana boga imah nah bener si Sarmi teh aya di dinya. Tangke mun maneh ditanya ku pribumi bejakeun we. Maneh teh banar pare kidunya. Mun pribumi nanyakeun maneh kudu nyebut heueuh. Tak kitu carana mah. Ceuk Ili bari ngasupkeun kwitansi kana sakuna. Kahartina kumaha maksudna we kudu pugu bisi gagal. Dewek rek nipu kana boga imah, tapi si Sarmi kudu keur eueuh. Ili rada morongos Suha kerung beuki teu ngarti. Mari maneh apaan urang teh? Rek nepungan si Sarmi tapi nah make hayang tepung keur eueuh. Ceuk arti matak lieur maneh mah euy. Suha ngusap tarangna panonna melong ka Ili. Ieu haye euy. Sia mah beleg pisan telmi lah. Ieu ayeuna urang tanyakeun heula ka pribumi alias kadunungan si Sarmi. Mun si Sarmi aya, urang teu kudu teruskeun na tamu. Urang neangan deui waktu nu alus sabuat si Sarmi eueuh. Mun si Sarmi eueuh, urang tuluykeun na tamu deui. Sarta urang nipu kadununganana. Ayeuna mah ulah hayang mateni si Sarmi sabab moal aya untungna. Jeung dibisi naon teh babari katewa kudu wajib. Sabab di kota mah euy aduh loba polisi. Alah serseuna ge lain bobohongan euy. Alah kana urusan nalung ti kajahatan teh pinter. Urang di kampung atuh kampung Cileutik urang bisa bur ka ditu ber ka dieu. Di dieu bah mun urang ngayakeun Rajapati kakarek ge ngalengkah dua lengkah geus beunang manten euy di borgol kudu berwajib. Pokona mah urang kudu nyieun taktik anyar we nu penting mah. Da kitu euy. Bikeun bulangkeun ka nyeri kasih karta jeung kulawargana urang siksa sina sangsara kitu si Sarmi teh. Suha antuk nama ungut-ungutan. Tapi saknya nama can pati ngarti, tapi kulantaran kurang laluasa keur badami kapaksa manehna api-api ngarti. Pok nyarita deui. Ayeuna kieu we tuli lah. Dewek mah can pati ngarti kana maksud maneh teh tapi keur badami kurang laluasa ayeuna mah dewek rek nurutkeun we kana kahayang maneh. Naon nu diucap-ucapkeun ku maneh pokona mah dewek mah pipilueun we. Rek nuturkeun buntut we dewek kitu. Tah kitu atuh. Hararese teuing. Heulah. Pokona mah dieueuhkeun omongan deweknya. Tanya kitulah, karti ayeuna mah. Ieu atuh urang nepungan. Duanana meuntas jalan. Tuluy muru ka imah Sugana sup ka pakarangan, Ili jeung Suha pating keteyep bangun ajri. Teu nemongkeun sikap nu matak curiga, pake gining awak luis. Atuh moal aya nu nyangka yen nu duaan teh bangsat gerot. Punten kulan, Gan. Punten Gan, ceuk Ili uluk salam. Mangga mah bade ka sae teh? Ceuk pribumi nu kabeneran Sugana. Harita kaluar bari ngajingjing tas darek init ngantor. Sun abdi teh pun Ili ti Cileutik sun. Manewi kawidian mau bade tumal sun. Ceuk Ili sopan pisan. Rengkuh hormat hayang diandel. Ai. Nah bade naroskeun naon? Sugana kerung bari neuteub. Sun dupi teh bumina den Sugana kitu. Nya malah kuring Sugana teh aya naon?
Anu mawi bade tumaros abdi teh gansu dupi di dieu teh leres aya jenengan bisarmi. Upami leres abdi teh bade eka periogian ka anjeunna teh. Ceuk Ili teu weleh sopan. Panon rutret ka kenca jeung ka katuhu. Oh, bisarmi. Bener. Memang aya di dieu nu ngaran Sarmi, tapi duka wawuh duka henteu ka saderek mah sabab can kanyahoan asalna. Jeung deui ayeuna mah keur eueuh tadi teh keur ka pasar, ceuk Sugana Daryanaker. Pamikawidian mah bade diantos we tuden lah margi aya peryogi anu kalintang pentingna sun abdi teh. Sarta abdi teh parantos ngider ka ditu, ngider ka dieu. Pokona mah ber ka ditu ber ka dieu ti kamari milarian namina Bisarmi kitu tah. Nya teu naon rek digedaguan oge. Kiatu rek bejakeun ka ibuna. Sabab kuring mah rek ka kantor ieu teh beurang teuing ieu teh. Sugana gancang asup ka tengah imah. Teu kungsi lila geus bijil deui jeung Buwati. Anu kacidaruwaseunana aya semah di kampung Cileutik. Da ieu Bu, tamu ti Cileutik bade nepungan cenah ka Bisarmi. Kulantaran apa rek ka kantor sok we heula, aku heula bari ngadaguan Sarmi. Mangga, keur urang urus. Sok atuh karalebet, Mang. Buwati ngagupayan ka Ili jeung Suha. Gancang duanana arasup bari dodongkoan. Gek dariuk dina kursi nu empuk jeung ngenyod. Sedengkeun Sugana teu bade catur sup kana sedan gerung geleser baju tuluy init ka pagaweanana. Buwati para wargi sadaya harita teh teu buru-buru nyang hareupan semahna. Kalah kaleos ka dapur tapi teu lila geus balik deui jiga aya nu diteangan. Jeung deui kawas nu teu pati segut kadatangan semah teh lila mah gek diuk nyang hareupan semah pok nyarita. Punten ka sadayana kuring teh sejatu maros nah leres bade ka Bisarmi. Upami leres nah anu ti mana atuh ieu teh Mang teh? Leres juragan abdi teh bade nepangan Bisarmi sun abdi teh duaan teh. Ngahaja milarian tos ti kamari ngider di kota Bandung teh. Dupi kawit masa lemur sareng Bisarmi wasta abdi pun Ili ieu rencangan pun Suha. Ari kawit mati Cileutik sungan. Ili teu weleh sopan teu wanieun cucungah ka urang kota. Oh, jadi kitu memang leres aya di dieu Bisarmi ti Cileutik cenah tapi ayeuna mah nuju ka pasar heula da sok balanya enjing-enjing teh. Keke, dupi saderek nah pernah naon ka Bisarmi teh? Buwati nanya leuwih taliti. Atuh aya hubungan naon-naon mah gan mung kenal bungkul. Tumali sareng perjanjian carogena nyondong masalah sakedik nu bade disawalakeun ieu teh. Buwati ngajenghok reuwas. Timbul kapanasaran dina hatena bet hayang leuwih jero. Nyaho kana maksud dua semahna hayang leuwih jero. Punten, hayang leuwih nyaho maksudna maka dua semah teh pok nanya deui. Punten atuh kumargi sim kuring teh dununganana asa gaduh kawajiban kanggo nalingakeun kaayaan pagawe. Upami teu kaabotan mah terangkeun we ka sim kuring nah naon masalahna. Asa reuwas teuing ieu teh, ceuk Buwati bari hatena deg-degan. Kieu saresna mah agan sun abdi teh. Ti lemur teh dikenal ku masyarakat selaku RT sanudupi pangna dongkap ka dieu ngajajabkeun ieu pun Suha. Banar pare nu parantos ka sohor di Cileutik. Dupi maksud sareng tujuan bade ngalereskeun perkawis hutang piutang sareng Bisarmi. Margi kapungkur carogena kantos nambut artos ka ieu banar seueurna 50.000. Eta artos CF dianggo main kartu. Salajengna caroge Bisarmi teh ngajangjian bade mayar 2 sasih ti saprak namut. Nanging dugi kadanget ieu teu aya nepangan wae eta teh malih mah teu aya beja teu aya carita kitu tah. Atuh bujeng-bujeng mayar teu panggeh henteu kitu juragan. Da ayeuna kumargi artos teh sabagian tina modal kapaksa pun Suha teh bade ngayakeun balitungan sareng pun bojo sareng bojona. Mun eta teh maksud teh sanes pun bojo sareng bojona ieu rerencangan teh nu katelah Bisarmi. Kitu manawi kawidian ku juragan teh. Kitu pokok tujuan nama juragan. Buwati ngahuleng. Bari molohok hatena ngarasa reuwas ku omongan semah. Lantaran teu disangka sacongo buuk bet aya nu wani datang bari jeung nagih. Buwati ngarasa teu ngeunah sarta asa dibibirang ku Bisarmi. Nah leres eta teh saderek Suha? Buwati nanya ka Suha. Leres gansun malih mah abdi teh tos sering ditambutan artos teh ku carogena. Nanging sering ngaleor kitu tah. Teu puguh lah. Atuh bojona sami deui tukang kitu we resep nambut cadu mayar sun. Apana pangna berkah kota teh di lemurna teh tos daya nomor canten tak kitu kan? Suha ngadak-ngadak caang hate. Milu ngabohong ka Ili.
Ai keur ngabohong we cenah para mitra meni beruh breh naremongan ai pikir goreng mah. Sabab geus kaharti maksudna ayeuna mah. Oh, jadi kitunya. Ari maksud sadarek salajengna kumaha ieu teh? Ieu gan upami agan teu kaabotan kitu ge punten aya panggugikeun ka Bisarmi. Yen ka dieu teh aya nu nagih, terangkeun we lalakonna, tangtos emuteun. Nanging upami tiasa mah bakal langkung sae kanggo abdi sarta abdi bakal nganuhunkeun pisan ka juragan. Upami juragan kersa ngagalang kana hutang Bisarmi. Juragan mah teu kedah sesa-sesa margi kaguan hak kanggo motong gaji Bisarmi, kanggo mayar hutang ka saderek Suha tak kitu kan? Ceuk Ili beuki wani nyaritana geus teu asa-asa deui. Sedengkeun Buwati nu memangna babari kapangaruhan ngadak-ngadak hatena panas. Asa diwiwirang ku Bisarmi. Sifat Buwati anu ngabaku ayeuna datang deui malik ceceub ka Bisarmi nu geus lila digawe di manehanana. Kekelanan gampil urusan hutang Bisarmi mah, tapi mana buktina? Aya tandana henteu? Kuring mah moal percaya kitu wae atuh Mang. Ceuk Buwati api-api jeung taliti. Sedengkeun hatena mah geus teu sabar, hayang geura tepung jeung Bisarmi rek ditanyakeun. Oh, perkawis-tawisna mah ieu Gansun. Mangga we uning aku agan. Ili nyodorkeun kwitansi palsu. Ku Buwati ditampanan barang geus diilo tuluy ngarahuh narik napas jero. Panon melong ka Ili tuluy ka Suha. Geuning hutang si Karta ieu mah saha Karta teh? Sumuhun carogena si Sarmi teh asuh. Nanging manehna teh teu aya ina teh da perselami di Panyara margi jelema baragajul teh atuh sing jahat juragan. Malih mah teu benten sareng Bisarmi we sok ieu kitu tah. Secara mah panjang leungeun sareng Cilimi teh kitu kan. Malih mah aya sarupi deui anu langkung bahaya sok ngalewan lalaki batur kitu. Abdi mah nyaksian sorangan kan. Cek Ili meni teu kireum-kireum ngomongna sangeunahna. Bebeakan ngagogoreng Bisarmi. Puguh we sifat Buwati nu geus keheul leungit ayeuna mah. Leungit teh ayeuna mah ngaburingkal deui ras inget kana kajadian nu geus kaliwat. Kutan teh kitu teh sangkanya goreng teh. Geuning jahat si Sarmi teh. Nah, dari dia mah bager tara ngalampahkeun anu jahat jiga kitu. Da manehna pinter atuh kan. Upami dia ngalakukeun kajahatan tangtos bakal kaleunggitan apa ieu naon teh keur mata pencaharian. Mangkaning anakna keur sakola, tapi ulah babari percanten kan saha nu terang tukangeun mah kitu patut atuh. Adana pinuju ngadodoho eta teh kan. Hiji waktos tangtos di mana parantos dipaparin ka percantenan ku agan, anjeunna tiasa-tiasa aduh buah-buah tiasa ngabongkar bumi kan. Sadarupi kakayaan agan teh tiasa leungit sakadi dikantunkeun angkat begitu teh sakedap. Kitu mau oge. Buwati ngahuleng. Para mitra sadaya harita teh geus kapangaruhan ku omongan-omongan Ili nu ngandung racun. Malah Suha milu nimrung sarua ngagogoreng ka Sarmi. Da maksudna ge hayang ngagubruskeun Sarmi kana jurang katungaraan. Lila-lila pok Buwati nyarita deui. Dupi ayeuna kumaha maksud sadarek teh? Sumun kitu we gan upami teu kaabotan malah nyungkeun dibayar we hutangna lah ka ieu pun Suha. Engke gaji Sarmi potong ku agan. Da moal rugel kanggo agan mah sakitu emang kesada abdi teh gan. Ceuk Ili mere kategasan pok ditempas ku Suha. Mumun gan lah saena mah kitu we bilih manehna naroskeun mah pasikeun we kwitansinya da moal burung percanteneun. Pami juragan teu wantun mayar hutangna, kedah wantun nampi akibatna engke margi upami manehna didesek ku abdi mah masangkan mayar, bakal poekeun hatena akhirna bakal cocorokot kana barang batur, ceceremed pulang paling puak-paok kana barang dunungan tak kitu ka hariwang abdi teh gan. Ceuk Suha. Nyarita bari jeung diuyahan para mitra. Ieu nyarita diuyahan teh. Nya kaharti pisan mun kitu mah. Buwati unggut-unggutan kop deui kana kwitansi. Tuluy diilo rada lila. Kumagan bade dikumahagan tu si Sarmi teh? Ceuk Ili nanya deui. Keun si Sarmi mah urusan kuring. Manehna pagawe kuring ngan perkara hutang tangtu ku kuring dibayar kabeh. Rek dipotong tina gajihna. Tapi mun ke tepung bejakeun we ka manehna yen geus dibayar ku kuring gitunya. Tah ayeuna kitu we mah. Ceuk Buwati tegas. Putusanana gagabah pisan. Sabab teu didadasaran ku pamikiran nu sehat, kalah ka ngagugu nafsu, ngumar amarah, kapangaruhan ku jalma saliwat. Mun sumangan abdi mah tangtos bakal tumut kana kapalai agan. Ceuk Ili marah mai, hatena surak. Buwati harita teu loba omong deui, kop kana kwitansi.
Tuluy asup ka jero imah bari jamedud, tekung silila geus balik deui bari mawa duit. Gek diuk sarta langsung milang duit sacukupna keur mayar hutang. Puguh ili jeung Suha meni garetek hayang geura narima duit ti korona lok-lokan kawas nu lapar. Yeuh tarima, ieu duit si Sarmi 50.000. Mangagan suka tampi kateda pisan kan. Hatur nuhun ieu artos aya kagunganon teh, aya nu kagunganana nyatana ieu sin pun Suha ieu teh. Cek ili tuluy mikeun duit ka Suha jiga nu nya. Suha ngarti gancang duit ditarima sup di sakuan. Punten kan abdi teh bade ngaropetkeun ka ngarepotkeun ka juragan teh sun teh. Cek ili sopan saeutik ge teu nyurigakeun malah mapi ka urupi karunyang. Teu nanaon teu ngarepotkeun malah mah kuring atos sabab aya anu ngabejakeun ngeunaan lalampahan si Sarmi nu memang goreng patut laku lampahna. Keun ti ayeuna marek ati-ati bisi barang kuring beak. Leres juragan sing atos-atos lah. Margi seueur pisan hutangna si Sarmi teh. Malih mah ka urang Cileutik aya kana 100.000 na hutangna teh. Gerang kege moal burung rabul nu naragih ka dieu. Mitos tararangeun mah upami teu percanten mah keureut lah ceuli abdi ye. Hiji tah, tong duanana lah apalah. Pasti isuk page toge anu datang deui neangan bi Sarmi. Ceuk ili bari pepeta. Nyarita beuki wani atuh buwati meni ungut-ungutan percaya kana omongan semahna. Tapi kuring mah moal percaya kitu wae kanu nagih, mun teu aya bukti hutangna. Jeung di lamun gaji si Sarmi, geus teu aya mah perhitunganana keur naon moal dibayar ku kuring oge. Ta ayeuna mah kumaha maksud saderek? Narek keukeuh nungguan si Sarmi atawa moal? Ceuk buwati jiga nu geus teu betah kacicingan semah sabab asa kaganggu. Abili ngarepotkeun sinu ka juragan. Sarta bili janten gangguan sinu upami teu kaabotan mah bade wangsul ayeuna. Mun upami kawidian sinu margi tujuan utami parantos ka hotel kitu udah hutang Sarmi tos di tanggal waler ku juragan. Ceuk ili atoheun da memang geus hayang geura balik sabab duit geus meunang. Seuna kitu we tugan maksud teh. Nya beral we tu ayeuna mah keun si Sarmi mah urang tepikeun ku kuring ka si Sarmi mah. Atur nuhun kan permios atuh. Ili nangtung tuluy nyolongkrong ngajak sasalaman. Gap ku ibu bati di tampanan sanggeus tarapti leos ili balik. Dituturkeun ku Suha nu hatena surak bakat ku bunga. Memang para mitra keur dina kayan mencrang bentang terang pikeun ili jeung Suha kaditu hasil kadieu hasil. Sanggeus semahna mulang bubati asup ka kamarna. Teu lila geus bijil sarta muruk ka dapur tapi kasampak ngan aya Yati wungkul keur ngumah sapatu bari baeud. Yati, ka mana si Sarmi? Pirak wae kieu can datang ti pasar. Jeung dina naonan ngumah sapatu ku sorangan. Na eueuh deui kitu. Ceuk buwati bari melong ka anakna nu harita baeud boga kakeuheul. Sepatu Yati kalotor tilas kamari huhujanan. Ayeuna bade ka sakola kasiangan teuing sapatu teu aya nu bersih. Bibi hilapeun teu mangumahkeun sapatu Yati tadi enjing-enjing. Cenah bari ngareret. Tungkul deui bari ngucurkeun sapatu kana ledeng. Mimitina ieu pagawean si Sarmi geus ramijud deuk urus ieu. Budak hiji nepi ka teu kaurus rek sakola nepi ka eueuh sapatu nu bersih. Bener omongan ki semah teh kitu nya si Sarmi memang kurang ajar. Geus Yati, teu kudu ka sakola poe ieu mah. Baturan ibu di imah. Yati colohok teu ngartieun. Jeung deui ngarasa heran ngadenge indungna gegeleneng ka Sarmi. Sedengkeun bi Sarmi nurutkeun barudak nu tilu mah kacida rajina. Singer jeung jujur pikaresepeun. Tapi ku indungna ayeuna digeleneng bari jeung kakerot bangun gemes. Aya naon Bu margi nyusulan bi Sarmi? Tong pipiluan Yati mah. Budak mah teu kudu nyaho kana urusan kolot barina oge. Diajar sing bener, sakola sing jujur, ngapalkeun sing rajin. Sabab sakedeung deui bakal ujian. Hidep kudu lulus sabab kudu neruskeun ka SMP jiga lancek-lancek hidep. Cing sakolakeun, cing sakol keun we beurang oge. Yati ngahuleng bingung ngadenge omongan indungna. Anu pabeulit tadi nyarek sakola ayeuna nitah indit ka sakola. Tungtungna Yati ngaleos indit hoream ngadengekeun omongan indungna nu teu pupuguh ngadon-ngadon amek-amek. Ngadon amek-amek deuh ieu macam ni hese bermitra. Di lawang pakarangan Yati tepung jeung bi Sarmi nu kakara balik ti pasar, rebo ku babawaan. Regeureun heula ngarasa heran nempo Yati nu jamedud baeud leumpang ngagedig bari jeung lengoh. Yati bade ka mana? Nah sakola teu nyanak buku sareng teu nganggo sapatu deui. Ceuk bi Sarmi bari neuteub heraneun.
Bi ibu nyusulan ka Yati sareng ka Bibi. Cek Yati bari ngaraneg. Har, napeda naon, Neng? Bisarmi olohok teu ngartieun. Luka da teu terang lupi Bibi ngomah sapatu Yati teu nepi henteu. Yati bade sakola teu sapatu nu bersih. Har, apa dina tempatna, Neng? Ku Bibi tos disadiakeun aya nu bersih. Tara teu disadiakeun ku Bibi mah. Yati ngahuleng. Manehna rumasa teu neangan heula kana tempatna. Kalah kanyokot nu kotor urut kamari. Padahal sapatu teh lain sarampasan aya kana limana. Ayeuna bade ka mana, Neng? Kade ulah amang teu puguhnya. Duka bi ibu nuju bendu Yati mah alim nyak sia nu bendu. Sepuh mah sanes bendu, Neng, nanging mah patahan panginten. Yuk urang ka bumi deui jeung Bibi ulah ka mana-mana bilih apa nyiseulan. Cek Bisarmi bari ngalengkah lalaunan sup ka pakarangan. Yati ngagugu sabab nurut pisan ka Bisarmi da ka indungna mah teu pati apet. Baranggok kalawang dapur Buwati geus ngabedega nulak cangkeng beungeut geuneuk panon bolotot. Huntu kekerot jiga ucing neuleuberit ku Bisarmi jiga nu hayang ngarekep ka Bisarmi teh. Punten agan kasiangan balanja teh margi di dituna seueur pisan nu jalmi. Abdi milarian lauk baseuh piwarangan juragan kapaksa kedah ngider. Margi nuju teu aya barangna agan. Bisarmi langsung sasadu. Sabab rumah saka pasar lila teuing teu kawas biasana. Balegug sia. Nya heueuh di pasar mah loba jelema. Geus teu kudu loba bacot barina oge tuna balanjaan terus beresan pakaian maneh. Buwati ngaleos ka tengah imah. Terus diuk dina kursi bari jamotrot baeud. Puguh Bisarmi meningah ulang diteuteub ku Yati sarua reuwaseun. Manehna para mitra ngarasa kaget bet teu gugur teu angin ujug-ujug dicarekan ku dunungan. Hah? Naon kasalahan aing, nah ujug-ujug diamek we ku dunungan. Ceuk teh Bisarmi bari awakna ngaleketei brak deku bari nuna babawaan. Waktosna seep para mitra sadaya.